Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Tehilap hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci nu mana tos maparing kesehatan kelancaran ka urang sadayana. Tehilap oge sholawat sinareng salam urang jujunkeun ka junjunan Allah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka guru pangajar anu kusim kuring dipika hormat nyaeta Bu Firda sareng rerencangan-rerencangan kusim kuring dipika cinta. Tepangkeun wasta abdi di daerah Palina di kelas 11 IPS 2 di Sakola SMA Negeri Subang. Di dieu abdi bade ngandungkeun hiji biantara basa Sunda anu judulna pentingna nyiara lingkungan ka kehidupan manusia. Urang nu jadi jalma kudu terang kumaha pentingna nyiara lingkungan. Sabab haneun nu kurang ditincak, hawa nu kurang dihirup, sarang cai nu kurang diinum, sadayana eta mangrupakeun lingkungan hirup keur urang sadayana. Lamun teu aya taneuh anu subur, teu aya hawa anu seger, sareng teu aya cai anu herang, urang menjadi manusia moal bisa hirup nepi ka ayeuna. Tingali ayeuna tos seueur bencana di mana-mana. Di Indonesia kaler, kidul, kulon, wetan. Eta teh kusabab kaweana manusia anu teu tanggung jawab. Contohna, micen sampah sembarangan, nutuhan tetangkalan di leuweung. Nah, ayeuna mah urang kudu bisa jadi jalma nu tanggung jawab. Sapertos micen sampah di tempatna. Nu kadua, urang kudu melak tetangkalan sareng sajabana. Lamun teu ku urang kusaha deui, lamun teu ayeuna iraha deui. Segitu bae biantara sim kuring nyunkeun dihampura kecap sareng lampah kasadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.